Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten wilujeng tepang deui sareng Aki Ali Channel. Alasan dina sonten ieu cuaca halodo. Alasan nuju di Bendungan Cijolang, bendungan penyangga jembatan, supaya pihangnan teka gerus teuing bila mana aya banjir. Alhamdulillah sonten ieu cuaca halodo. Biasana para masyarakat sering ngamanfaatkeun cuaca sapertos kieu dina kaayaan teu herang, nyarieun parakan tempat lauk mijah, tempat pamijahan lauk. Dijieunkeun parakan ditungguan tujuh ka peuting di kawit tabu salapan lah, kadang-kadang jika subuh karena jika tabu tiluan lah itu tah. Bila mana lauk bermijah teh ditutup lawang nana teh, jadi lauk teh kasaatan, terus kasaatan mah kan tunewakan. Alhamdulillah wengi tadi oge aya nu kenging 3 kilo saurna teh gitu. Nah itulah anu rajin kacai pasti bakal hasil. Cuma memang resikona parakan tos dibikin rapi, tiba-tiba cai banjir, dermagana kaseret deui ku banjir. Nah biasanya seperti itu. Alasan sonten ieu aya oge nu mancing di Pali Wetan di ditu. Di dieu kalasan aya sajalmi tadi handap patos katingali rada nyamungi. Menawi eta wilujeng aktivitas we ka sahabat-sahabat sadaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.